Sebagai preman terkuat di bumi, ayo kudu saudara dipahamkan. Trik-trik jadi preman anu bisa dihargai ke masyarakat. Paham tuh ya? Paham tuh ya? Sangat ya? Sehingga gas ya. Sangat aja. Din bacok, Pak. Mana tapak pacok sih? Atau es gambar sono. Nah, saya ngaliwat dia. Tuh, Pak, dia mau menjadi preman. Serius. Siap. Nyawa tuh ya pedang sejarah nanti mana? Di mana, Wak? Naga sirit mas ya. Panis ya. Pak. Jadi dia sebagai preman-preman, aing diajarkan aing. Zoni sebagai preman tersenior dia. Jadi preman aing nges 40. 40 naon, Bos? 40 tahun lain. Ngalih naik lagi sekali. Umur yang karek 2 hiji menyedak jadi preman nges 40 tahun. Karek 40 poe. Goblok. Mana nyaho teu supaya jadi preman bisa diakui ku negara. Mau mana kudu kumaha nyaho teu? Rumahan, Wak. Pakai kan lain. Mana nyaho teu? Kudu lekong, Pak. Parasa nih mah. Nah tuh. Jadi kan aing ge. Tina malak aya 3 hal anu maneh kudu bener bisa dikuasai. Tapi ka maneh diaku jadi preman di negara ieu. Nu pertama, maneh kudu galak. Percuma ieu teh to. Lamun maneh teu galak. Kudu galak awewelin, Bos. Lain. Kudu galak malah. Ngecak wewe. Mas ngerti kan sih? Ngerti, Bos. Lamun sih geus ngerti. Kerjakeun. Ame maneh jadi preman anu boga sertifikat di negara ieu. Tak rapang tapak laut. Pak yang masak Sunda. Mana lah. Enan ya. Aya naon. Jata. Kita naon ya teh? Para ruko. Ente mang. Banyak. Tira mang. Itu. Waalaikumsalam, hati-hati. Cek maneh si Pirang berhasil mah. Kurang mah moal. Emang ketemu banget anjing. Banget sangar tapi melehoi eta mah. Tuhan. Pencetan sini seru. Ya lila tadi kadekan kana daging teh mah. Kunaon sia? Kita mah pasti gagal, Bos. Ah, sia gagal. Oh, Bos. Ayo nama Bos, mending bere trik nu kadua. Akhirnya ku yang jadi beretrik muka 2. Siapa? Bisa. Amesia teh era jadi anak ku aing. Ngerti teh sia? Ngerti, Bos. Muka 2 lamun maneh malak. Tempo sasaran balikan deui ka kumaha. Lamun manehna Malik nempo kumaha? Kumaha lamun manehna balik nempo ka urang. Alikeun pandangan urang ka mana we. Nu penting maneh teu nempo di manehna. Bisa tuh. Laksanakan. Jadi baraha, Pak? Ieu teh 7.500 ya. Naon deui atuh ieu teh? Balik di sia ka ditu. Naon ka dieu nya? Yang bener sih mencetan teh ya. Mau digaji kok aing. Sebelum Wah, lancar tuh trik kedua.
Kalaperih panon. Beberangan teu. Aduh, berarti can berhasil keneh mah bere trik nu katilu, Bos. Trik terakhir nih. Supaya diuji, mana aya kesempatan kena jadi anak buah. Mana kudu bisa malah kayak nama ketrikan nu katilu. Namun mana itu bisa. Sok, Bos. Makasih kesempatan. Trik anu katilu, mana kudu malah make kekerasan. Bisa? Bisa. Lanjut. Aya naon deui? Engkau titaku kekerasan. Itu nggak siapa? Katakan sekolah akan bangguna. Loh, hampuran sakieu hampuran. Nah, dia sakieu. Sial, we lain. Kayak deui bos, kumaha tungan sakitu ayana. Da, kumaha deui geuning cuma sakieu dagangan oge. Ah, bang sana. Hantam. Lumayan nih. Jangan terasik. Haha, Bapak. Aya pemerkosaan di dia. Maksudnya pengeroyokan di alamat sesuai lokasinya, Pak, nya. Nya, ngelang, Pak. Nya. Hah, pakai siapa untuk polisi? Udah ini tanya. Geus karunya. Batur lah. Cuman balik ya, Mas. Geblok ya. Ding. Ilu aing. Ilu ka mana ieu? Tewa. Pani preman. Aing, Pak. Abi mah penyanyi. Aduh,